Bismillahirrahmanirrahim. Paslon utawi kala basa sawiji purdu tayamumi uti pro pardu tayamum iku hamsatun lima. Al awalu tikang awal iku naklu tanah, asani tikang kaping done iku aniyatu niat. Asalisu tikang kaping telu iku masul waji ngusap rarai. Arrobiu tikang kaping papat iku masul yadaini ngusap tangan loro ilal mirfaqaini tikang maring sikuroro. Al-homisu tikang kaping lima iku tartibu bainal mashataining dalam antarane usapan loro. Dina ieu pasar rek nyaritakeun parduna tayamum anu jumlah aya 5. Mana nu 5 teh? Kaparduan dina ngalaksanakeun tayamum nu kahijina naklu turabi, mindahkeun taneuh kana anggahota nu rek diusap. Model dina wudu ge aya parduna. Jumlahna teh aya 6 parduna wudu. Nah dina tayamum ngabogaan parduna teh aya 5. Nu kahiji mindahkeun taneuh kana anggahota nu rek diusap. Patayamamu soidang thayyiba kitu pidauh Allah dina anjeun kudu tayamum teh ku taneuh anu suci. Ieu ayat marentahkeun tayamum hartina ngamaksud ari mindahkeun taneuh eta jalana qasdu. Jadi pandina syarat nanti ayah ngamaksud. Jadi kudu ngamaksud ngamaksud didinya teh nyaeta mindahkeun taneuh jalana teh. Jadi kudu ngamaksud kana tayamum teh hartina mah kudu mindah, kudu aya jalan jang. Ngamaksud eta nyaeta kumindahkeun taneuh tadi. Nu kahiji eta mindahkeun taneuh kana anggahota nu rek diusap. Nu kaduana farduna tayamum teh an-niyatu niat sakumaha hadis Imam Ibnu Umar bin Ibnul Khattab, innamal amalu binniyat, sanyana sana sakabeh amal eta kaluar eta kalawan niat. Riwayat Imam Bukhari jeung Imam Muslim. Terus masyhur hadis Imam Ibnu Umar eta sok diaoskeun. Ari carana niat tayamum nyaeta kudu niat istibahata fardhi sholati. Hartina mah ngameunangkeun salat. Ngameunangkeun kana salat, salat fardu atawa sabangsana. Teu cukup niat ku nawaitu raf'al hadasi. Ku ngaleungitkeun hadas, sabab tayamum mah teu ngaleungitkeun hadas. Lamun niat fardu tayamum nawaitu fardu tayamumi atawa niat susuci tina hadas eta teu cukup nurutkeun wajah asoh, sabab tayamum teu dimaksud kalawan datna, dilakukeunana teh dina kaayaan darurat. Nah berarti urang bisa nyimpulkeun carana niat tayamum teh nawaitu tayamuma istibahata fardhi sholati lillahi ta'ala. Niat abdi ngalaksanakeun tayamum supaya ngameunangkeun ngalaksanakeun fardu salat karena Allah Ta'ala. Ta ieu niat anu wajib teh dibarengkeun jeung mindahkeun taneuh, sabab mindahkeun taneuh pangheulana pagawean tayamum nu dipardukeun. Jeung wajib ieu niat dilanggengkeun nepi ka ngusap hiji perkara tina pameunteun urang. Ibarat dina wudu we. Jadi niatnya dibarengkeun jeung ngawasuh pameunteun. Nah dina tayamum mah niatnya dibarengkeun jeung mindahkeun taneuh kana pameunteun. Kudu manjangkeun kana eta niat sehinggakeun beres ngusap pameunteun tadi. Nu katiluna parduna tayamum teh nyaeta ngusap pameunteun jeung dohir janggotna. Mashul wajhi ngusap pameunteun. Karena dauhan Allah pamsahu biwujuhikum wa aidikum minhu, maka usap pameunteun maraneh jeung leungeun maraneh tina eta taneuh teh dina surah Al-Maidah ayat ka-6. Jeung wajib latra seperti wudu we. Ngan teu wajib nganepikeun taneuh kana tempat jadi buuk anu ipis jeung teu sunat sabab sulit jeung masakat, beda halna jeung wudu. Jadi tu kudu nepi ka walatra gitu, nepi ka buuk-buuk, kejadian buuk nu kararitu. Eta nu katiluna. Nu kaopatna parduna tayamum teh ngusap 2 panangan sarta 2 siku.
kalawan walatra sakumaha dawuhan Allah nu tadi. Sabab Allah geus ngawajibkeun nyucikeun anggahota anu opat dina wudu dina awal ayat. Tuluy Allah Ta'ala ngagugurkeun tina anu opat dua anggahota sirah jeung dua suku dina tayamum dina akhir ayat. Maka dua anggahota deui dina tayamum tetep sakumaha anu dicaritakeun dina wudu ngurung kana sikuna. Sabab lamun beda tangtu nage diterangkeun dina hadis Imam Ibnu Umar radhiyallahu anhuma at-tayammumu dorbatani dorbatun lil wajhi wa dorbatun lil yadaini ilal mirfaqain. Tayamumah dua pukulan tanapi dua usapan dua pagawean sa usapan keur pameunteun jeung sa usapan deui keur dua panangan sarta dua sikuna. Riwayat Imam Darqutni jeung Imam Hakim. Saur Imam Baihaqi mah geus sahih ti Imam Ibnu Umar tina cariosanana jeung pada melanana yen tayamum teh ku dua usapan anu sakali keur pameunteun nu sakali deui keur dua panangan sarta sikuna jeung dikiaskeun kana wudu gitu. Eta nu kaopat nyaeta ngusap dua panangan sinareng dua sikuna. Nu kalimana parduna tayamum teh nyaeta tartib antara pameunteun jeung dua panangan seperti dina wudu we. Jeung teu aya perbedaan dina wajib tartib antara tayamum tina hadas gede jeung tayamum tina hadas leutik. Atawa tina mandi sunat atawa tina tajdidul wudu sakumaha diterangkeun dina hadis Imam Ibnu Umar summa masaha bihima wajhahu wa kafaihi. Teras anjeunna ngusap ku dua panangan kana pameunteuna sareng kana dua pananganna. Riwayat Imam Bukhari. Ari ngaheulakeun nu katuhu tina anu kenca eta henteu wajib seperti dina wudu tapi sunat. Ari sunat dina tayamum hiji maca bismillah, dua ngaheulakeun anu katuhu tina anu kenca, nu katilu tuluy-tuluy. Eta kaparduan dina ngalaksanakeun tayamum. Jadi kesimpulanana pardu tayamum taya 5, nu kahiji mindahkeun taneuh, nu kadua nganiatan kana eta tayamum, nu katilu ngusap pameunteun, nu kaopat ngusap dua panangan nepi ka sikuna, nu kalimana tartib. Tartib teh tuluy-tuluy ngaheulakeun nu baris ti heula maneurikeun nu baris paneuri. Wallahu a'lam bishawab.